Naon cek? Ari kue kieu sabarahaan Nur? 138.000. Ari kue sip sabaraha? 20.000. Ari minyak ieu sagede kieu sabaraha? 10.000. Emang naon cek? Ieu Nur, urang boga sakieu. Terus tapi kumahakeun? Dek dijual ka maneh. Nah, make dek dijual ka urang cek? Urang teh menang THR. Menang THR na loba teuing Nur. Emang THR di mana? Urang teh tadi teh subuh teh ka pasar. Menang THR di pasar, dibere ku orang pasar. Mere THR? Mere THR. Menang kue kaleng 4, menang cikisip 3, menang minyak oge genap Nur. Ayeuna dek dijual. Aneh euceu mah. Make yang aneh. Kiraku THR dijual. Apaan loba teuing Nur? Kamari-kamari ece minta THR ka unggal warung. Ari ayeuna geus loba nu mere THR, kalakah dijual. Daripada mubazir, nya mending keneh dijual. Jadi duit, urang teh hayang beli baju lebaran Nur. Piraku THR menang mere dijual. Apaan loba teuing Nur? Urang dibere di pasarna ku tukang daging, ku tukang sayur, ku tukang parabot. Loba Nur, acan di warung urang di dieu. Tapi tong dijual ceu, da eta mah pamere. Atawa bikeun we kadulur ka tatangga ari loba teuing mah. Lebar atuh Nur. Daripada dibikeunan ka batur, mending jual ka maneh. Jadi duit, kurang dibeunkeun kana baju lebaran duitna. Embung minyak mah loba, wae oge loba. Beuli atuh Nur, sok dimurahkeun ku urang. Embung teu bisa. Aneh, batur mah ngahaja mere THR, ieu kalau kadek dijual. Sok atuh, ayeuna urang minta THR ka maneh. Da urang macan kabere THR di maneh. Lunasan heula hutangna, hares dibere THR. Nice.